Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pangde sareng abdi pun Jasepudin di channel ngebahas bahasa sareng budaya Sunda. Dina dinten ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan babasan sareng paribasa Sunda. Babasan sareng paribasa Sunda teh upami dina budaya Inggris atau budaya Indonesia mah hampir sami sareng idiom. Artinya babasan sareng paribasa Sunda teh ngandung hati injeman, lain makna verbal, tapi makna ngandung palasipah, punya sifat filosofis. Fungsi babasan sareng paribasa Sunda diantaranya kanggo edukasi untuk pendidikan ke budak kanggo murang kali. Babasan sareng paribasa Sunda fungsina pikeun diwejang nasehat, ya, nasehat kanggo sadayana, kanggo sakumna masyarakat di atap Sunda. Babasan sareng paribasa Sunda juga oge kanggo penting, kanggo cermin ibroh dina Islam mah kanggo urang nyorang kahirupan. Ya, ayeuna urang bahas babasan sareng paribasa Sunda masa nu aya dina awak urang. Di luhur sausap rambut, di handap sausap dampal, ya. Nah, bahas hiji-hiji. Hiji urang tina pangluhuran ya, tina sirahnya. Aya nah sifat babasa di antarana sayana bisa digonta-ganti, ya. Pamana wae gede hulu. Nah, gede hulu biasa dia ganti jadi ageung sirah. Beda maknana upami gede hulu hartosna artina adigung adiguna atawa sombong besar kepala, ya. Gede hulu sombong, ya. Terus aya anu disebut kita, ya, ipis biwir teh hartina babahi ceurik atawa cengeng. Masih dina biwir oge anu sebut biwir nyiru rombengeun. Nah, biwir nyiru rombengeun, ya, biwir nyiru rombengeun artina resep ngomongkeun kagorengan batur. Nah, jadi aib orang lain, kalakuan goreng batur, kurang dicarita-caritakeun ka batur, diumum-umumkan kepada yang lain. Nah, eta biwir nyiru rombengeun, resep gosip anu terpenting, ya. Hampir sami sareng ngaliarkeun talus ate, ya, hampir sami. Cuma aya ngaliarkeun talus ate mah nambah masalah, ya. Batur diomong apa jadi supaya jadi masalahnya nambah loba. Nah, aya oge disebut abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan. Artina abong biwir teu diwengku, letah teu tulangan artina sangeunahna nyaritakeun, ngomongkeun teu aya anu di dinding kelir, tiada yang dibatasi. Artina ya kitu. Abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan, segala diungkapkeun, sakali caritakeun, ya. Sadar tersadar diceritakeun abong bieu tadi wengku letah teu tulangan. Bahaya lisan. Nah, terus aya oge anu disebut ceuli lentaheun. Ceuli lentaheun teh hatina hayang nyaho nguping wae kana urusan batur, ya. Lain urusanana, tapi urang hayang nyaho wae, hayang ngupingkeun wae urusan keluarga batur. Kanggo profesi wartawan mah bisa wae ceuli lentaheun teh, ya, segala informasi kudu digali, tapi dina kahirupan sapopoe teu hade urang boga sifat ceuli lentaheun. Nah, terus aya oraya anu disebut naonnya buntut kasiran. Ai buntut kasiran we makna verbal mah tung rambut, tung buuk itu kan misalnya mancing, tapi buntut kasiran dina budaya Sunda mah artina buntut kasiran mah koret, kopet, medit. Nah, eta buntut kasiran. Terus aya oge paribasa. Nah, dina awak ieu ya panjang leungeun,
panjang leungeun hatina babari puak paok. Babari puak paok gampang mencuri. Iya, mangga Ibu. Nah, ada lewat ngalangkung yang lewat tuh. Nah, ieu kalarsan abi nuju di nuju di sekolahan. Ya, itu kan di tamanna. Nah, jadi sekolahan SMA Cibinong numpang tempat. Iya, ya. Terus panjang. Tadi tosnya panjang leungeun teh babari puak paok. Ayo oge coba hampang leungeun. Ari hampang leungeun mah babari tunggal teunggeuh. Gampang nyabok, gampang nampiling nya nyabok, nampiling ngadegungkeun tah hampang leungeun. Terus aya paribasa anu disebat berat birit. Berat birit artina hese ditah gawe, hese kedul jelemana, kedul kalau teh malas jadi berat birit. Aya oge anu disebut paribasa ieu entos rambut mata nah dihandap nya. Ini dia heureut deuleu mah artina dina mayunan masalah teh teu jembar pemikiranna, teu jembar cara pandangna, sempit. Nah, jadi upami mayunan masalah teh nu heureut deuleu mah ngan sakit nang tina hiji sisi hungkul. Padahal upami aya masalah mah kudu layar kandungan, kandungan layar aisan, kudu teuleus jejer liat tali sadaya sisi dicanti tingali. Nah, heureut deuleu mah sempit pandangan dalam dina mayunan masalah heureut deuleu. Aya oge disebut panjang lengkah. Nah, panjang lengkah mah jalmi anu kreatif, jalmi anu segala cara digunakan dina ngudag cita-citana panjang lengkah. Kemana-mana ya nyari upamina dina nyari rezeki ya. Dina nyari rezeki panjang lengkah dengan di hungkul. Main kereta disebut panjang lengkah. Rupa-rupa ikhtiarna panjang lengkah. Terus dina babasan jeung paribasa Sunda matari jeung awak aya oge anu disebut iya dapat panangan gajang leungeun entos, tipis wiwit entos, berat birit entos. Nah, pasti aya berat birit aya lawanna hampang birit. Hampang birit mah babari dirita, babari digawe. Terus aya anu disebut entos. Nah, muhun terus hilap. Tadi disebut teh aya disebut adat kapurung ku iga. Adat kapurung ku iga hartosna tabeat atawa pasipatan karakter urang nu henteu tiasa dirobah, hese dirobahna. Sebab adat kapurung ku iga teh karakter urang anu muncul, anu lahir dibentuk ti leutik. Jadi adat kapurung ku iga, adat kapurung ku iga karakter atau tabiat urang anu hese diubahna. Nah, adat kapurung ku iga. Terus di patuangan enak. Aya oge anu disebat peujit koreseun. Peujit koreseun mah babarian lapar. Tadi saeutik dahang dahar, saeutik saeutik tayang dahar deui, kaki tajam dahar ka mah. Tajam paharepna tayang dahar deui, ngemil deui, ngopi deui, nyaneut deui. Aya kan disebutna peujit koreseun. Aya oge nyebutkeun beuteung koreseun. Kami wae artinya babarian lapar. Aya oge disebut ya ieu tadi mata dijual ka peda. Mata dijual ka peda teh lain halina urang dagang, jual beli lain, tapi mata dijual ka peda teh malaweung. Teu fokus anu di sanghareupan. Nah, mata dijual ka peda. Ayo ge paribasa ieu ya anu munafik. Disebutna beungeut yang hareup hati mungkir. Nah, beungeut yang hareup hati mungkir. Jadi di depan kita mah baik, di belakang kita mah ternyata dia punya niat jahat ya. Di hadapan urang mah we juga nya baik, hade bageun. Muji itu kangen urang malah ngomongkeun malah nyen niat jahat. Nah,
eta disebut beungeut yang hareup hati mungkir. Dina sajak karya mantan rektor Unpad mah aya sajak kieu. Judulna sajak keuyeup. Mata ka hareup, lempang ka gigir, beungeut yang hareup, hati mungkir. Nah, ciri jalma anu munafik, ya, hipokrit, ya. Nah, kawasna sakitu heula ngeunaan babasan sareng paribasa Sunda, ya. Sami wae sih dua-duana ge makna hati injeman babasan teh umumna pondok parondok paribasa mah mangrupa ungkaran kalimat dari makna mah sami wae hati injeman anu filosofis anu falasifah nya kitu wae ngeunaan babasan sareng paribasa Sunda apunten di aya kalapatan urang tunda heula urang lajengkeun dina waktos nu sanes. Taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda, urip.